di dia lah, terus bersihin anak-anak nih. Ya. Udah, woi. Ini balik. Apa ya? Bal enam. Kokinong deh. Karunya, tapi kan ulah kadio dia mah bersih. Balik lagi ya mah kawasan orang nih, naon sih kitu teu pantas di dieu nih. Wah. Bal enong. Terus balik bakal itu bere duit ka dieu, ayo ka ditu balik. Nah. Ulah ka di dieu. Ya Allah, tega mungkin usir engkau. Isi motor saha nu saya kieu. Punten beda mam di dieu. Jalur padang nama terus ya. Benar siang mesti usir kan dia kalah. Rusaknya. Motor aing geus dikumbah kotor deui di dieu sia. Ini. Motor sampean. Tami nyaku naon ieu? Heeh. Ini. Tajokna kotor, tajok. Kumaha teh? Kumaha sih? Harus balik deui sia. Kena apa penulung ditutupkan. Ya Allah, capek-capek teh mulung teu karang gendot sampai cibaat teu menang-menang. Ngenes. Ya Allah, tadi isuk sampai ayeuna mulung teu menang-menang, mana jauh deui mulungna. Capek. Nasib. Aya kejo sakitu-kituna mah dipikeun ku preman ya Allah. Sakaraeun teu kitu kan abdi mah. Kudu kumaha nya? Mak, mangkat helmnya. Ada mangkat mulung.
Hemat. Duh bro, aing kamari yakin karunya ke pemulung. Karena longkrongnya bro nya. Terus pemulung lin. Tah, pemulungnya teh kok kalau dicarekan tak aku si buhol. Non bro, aing teh nyaho Iya nanaon. kamari dicarekan lin geus ya. Ah, henteu. Mana babit aku babit aku jeung kejana dalungkeun. Itu kalau nyonya. Oh iya. Tuh ngadikan motor aja Gol. Oh, motor aing. Bawa didiukan motorna deuh. Kali dong geura. Lagi di dia ayeuna jebol grailikan. Atuh tapi kan didiukan sih didiuan tapi kan kotor bro. Minyak Itu kan bisa kungkul. bisa dikumbah. Minyak kungkul. Enggak ada tapi bisa dikumbah bare ta. Madangna jeung peda deui geura. Geus jeung peda, geus jeung peuteuy kan. Teu bau kumaha ieu motorna. Motor aing keur di showroom keun ayeuna de balikeun deui eueuh lin. Tapi lagi gitu be. Gitu. Tapi kan lamun teu dibere duit eta ku uing. Nyaulin yo. Model motor gitu kan 1 juta kumaha deui. Oh iya. Untung diberi duit ku uing jadi indit be langsung. Padahal uing butuh eta jeung meuli ududeun, uing teu boga udud tapi wong karunya lah daripada wong geus bersih kok malah ka dia. Penting dibere be indit pan. Bro, semun cik anu bro, sepi we semun mah euy. Bawa kepoyokeun. Si mut si paling molor tah ka boga si eta. Heh, kamu go indah kali ya. Ayo be. Ih, abobo. Geus lah ulah teu ka aku kitu, aku bae lah. Sok pura-pura tadi aku bae. Alhamdulillah manggih rokok sanajan puntung ge. Duh yakin nasib. Syukurlah bisa udud. Wih, nyoba berada, enak banget. Nambet korek gaduh deh. Jam ya. Bawa dia, oke. Nang dicanak deh, can nyenget udud. Ngomong nang nginjem lain menta. Batu menta. Misi garek abi. Enak temen ke aku. Oh mohon deh. Wah, yang kemarin belum kangen dotnya. Mohon anu apa? Paneng nongkrong ngusir sia. Oh mohon deh. Ya tuh, mohon arekna. Tahu juga itu. Aduh, udud mengenah pisan kakaran yang mangga udud mahal. Ya nikmat. Woi bro, tolongan woi. Naon deh? Tolongan woi ke. Kunaon deh? Ese. Agiat deui kali itu juga kali itu.
Kemplo nih sia sih kalau ditumpahkan aing. Ngeunahnya sok atuh deui. Ya mah aing kali ditumpahkan. Kumaha di Enak Len. kemplo. Aing tumpahkan enggak. Ketolin, pak mual di Nahun grasimun. nya indah hai. Sawitik lah. Masa jeruk makan jeruk. Menghayati. Bro. Naon? Tadi lu panggil gak jeung da kamari nu mulung. Oh nu tarang hidot. Heeh. Mana naon ketemuan? Wah, henteu nyemrek ra. Nyemrek. Rek udud. Ih, bogo udah ding gini ya. Rek kan di aku deh cenah euy ya. Oh, nah aing mau bebas kan ya sungutna. Kompunya. Heeh. Siapa deui ning ada kadio teh meuni lewat jarian, lewat jawir. Kaus tipe leset. Ngarepotkeun ka aing. Asik. Tapi ngenalin Shandol. Goblok. Panggung ranggaek amun ngambung kudu daek. Lain kitu salah. Pendan begogi. Hodi. Kumaha di bisa nyanyi tadinya. Atung sana ge gini. Panggung ranggaek. Yuk, kita lagi itu memungkinkan. Kajian so. Boga udah teh. Gue yakin aing yang udah deh. Manya. Iya euy nge. Ngamen bae yuk. Kan teu bisa barisan nyanyi nya. Itu di kamar itu. Oh. Bro, dia buat dia omongan. Dia omongan. Iya, omongan ya. Yo, siang mulung itu menang Lin. Ya, mohon. Sama men yuk, ini bisa nyanyi euy. Bisa nyanyi teh? Ah, bisa Oh, barisan bisa. Daripada jama ieu gerak. Nyanyi sama gitar apa kumaha apa ieu ngabeuh yuk. Kajian aku ngagitar bae. Sip. Kayak saya nyanyi kajin gua bilang ge. Panggung. Ah, sip lah. Dia tuh mangkat tuh. Wis eta beresan bae ulah pakai gitu. Ngamen belah. Yo engke lamun geus menang dibagi dua. Duanya Kak. Dua endas. Udah kan gak pantat urang teh bere. Ih. Sama bilang teh sama aing teh Ayo. Ayo ah. Ayo bro, bikinnya ya. Ya. Ya jangan nyanyi ke. panggung ranggaek asik. Asik. Bro, ayo ibu-ibu bro. Ibu guys. Ibu-ibu. Punten buat yang ganggu ya numpang. Nah, rezekina lah. Heeh. Sok ah nyanyi ah. Oh, siap. Tuang kawung turun tuyan asik. Panggung ranggaek. Daek. Tamaun. Nyanyi ge bedak. Atuh nuhun. Asal nuhun. Oh, daek. Oh, nuhun. Nyanyi be. Bentar. Bentar. Bro. Kan nasihat. Ah, bener aman. Siap bro. Gini siap bro. Ayo. Tambah kesel Kang aja lah. Bos lagi. Oh iya. Bentanya be, jangan rezekina sekedar penyanyi. Aja. Nyanyi andalan bro. Bengi tadi api ngimpi jadi televisi jadi ular putih ngabogaan punya api sekian raguna sangalang segala bisa bilang kedapat lolo ayo pak ternohon nyari atur nuhun ya Orangnya ganggu ya. Nyaman ya. Assalamualaikum. Tuh, bro.
Wis menang saliter, Bro. Mantap. Pesta, Bro. Untuk ngeplay. Asik. Play euy. Ayo lebihan bro ya bro. Mantap, mantap. Yang udah dianya. Lumayan. Ah, otak granat enggak punya. Baiklah. Ya Allah, tas cai naon? Ciu leh, ayang tuh. Mabuk lah kali-kali. Ya Allah, capek-capek ngamen malah kalah beli mabok. Gandeng lah sih ya. Oh. Wis balik jong balik. Begitu na dengan deh. Ini. Lah, bos. Ya Allah, capek-capek ngamen, diusir, duitnya kalah mabok, kurang mata dibare. Mending mulung lah, penting halal. Aku tau nge-play guys. Aduh. Buat putar lah. Baiklah ya. Aduh, ya bro. Mantep bro. Aku tau ngeplay. Sebagol bro. Aduh. Mantap, Bro. Begitu harus ya, asok lah. Tarangan jarang. Terelat meren. Kasim. Kasim. Udah berarti mesti numprak. Aduh. Bro, kan duitnya jam udutnya. Hey. Tebudak nak. Suruh minum jam kurangnya. Ayo ke disuruh lagi dia. Oh, sama disuruh minum bareng lah. Yo, menang bro. Yo. Kali sabaraha eta duitna, Bro? Kayak dihitung lah. Siga jenuk nih. Lumayan yo jeung udut makan jat. Oh. Sabaraha eta? 50.000 bro. Wow. Geus pake mali udut ge. Minum nama saya ya bro. Mantap. Bro, akhirnya baru jadi tukang mabok nih ya. Oh, saya mah bingung di jeung barudak lah. Udah masih ke bawah tuh. Ini song mantan soleh be yuk. Yuk, belum. Yuk. Masukkan Dibantuin apa tuh kan? ini yang kotor. Iya, satu. Ya mangga tuh. Ayo tuh sang gitu tuh meloba. Dulu bro, dok awewe kalami rujik si soleh ira. Wih, bening. Duh. Kacau.